Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih dan solihah. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan Ananda solih sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah dinten ayeuna urang sadaya tiasa kemendak deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Nur. Dinten ayeuna Ustazah bade ngajelaskeun perkara hiji kecap rajekan Dwi Murni, 2 kecap sabalikna. Kecap rajekan hartina kecap nu disebut 2 kali, sedangkeun kecap Dwi Murni nyaeta Dwi hartina 2 jeung Murni hartina asli. Contona nu tadina bangku jadi bangku-bangku. Bangku nu rusak teh kaluarkeun. Kalimah nu kadua, bangku-bangku anu anyar meuli asupkeun ka kelas. Kalimah bangku-bangku eta nunjukkeun bahwa barangna loba. Aya deui contohna, mobil, mobil, sawah, sawah. Eta mobil-mobil jeung sawah-sawah mangrupakeun kecap rajekan Dwi Murni anu diulang 2 kali. Kecap sabalikna nyaeta kecap anu ngabogaan harti sabalikna atau lawan kata. Lamun dina basa Indonesia kecap sabalikna disebut oge antonim. Ieu contoh kecap-kecap sabalikna. Nomor kahiji beurang kecap sabalikna nyaeta peuting. Loba kecap sabalikna nyaeta saeutik. Panjang kecap sabalikna nyaeta pondok. Mangga ditingali bukuna di halaman 40 tentang kecap sabalikna. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna perkara kecap rajekan Dwi Murni sareng kecap sabalikna atau srengse. Mudah-mudahan nu Ustazah disampaikeun aya manfaatna kangge Ananda solih sareng solihah. Amin. Alhamdulillah hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.